Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simpuring Pun Reskianti, simpuring guru SMA KP Baros nyaeta guru bahasa Sunda. Dina laungan dinten ayeuna simpuring baris medar ngeunaan teks panubu catur. Nyaeta siswa dipiharep tiasa nyusun teks panubu catur kalayan hade. Wilujeng Yakseni. Sekacan jajar mendengar sasangan berdoa di kabinet. Rangsya bihatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu sakola menawi itra Rizky Susanti kunaon? Izin saudara. Izin tenang. Tadi Sofi, kalau Sofi drama karena biasanya kami bade nalikeun antara nabi ngawaran kada acuh bade kapangter oge nuhunkeun widi kada acuh beneranya kan maksud kada ya nah oke kira dia 5M teh ya kumaha sareng siap jajan siap siap diajar urang diajar mata silap kawan jadi semangat kenal kasih teh urang raskeun pangajaran ngeunaan panubu catur minggon kamari parantos kedah ngeunaan aspek kebahasaan panubu catur nyaeta konsep sanaon terepan tina bahasa asli eta bahasa Inggris ayeuna dicap kana kompetensi dasar pembarikeun nyaeta mendemonstrasikan panubu catur dalam kegiatan diskusi. Satu acan hidup mendemonstrasikeun tangtu kudu aya teksna heula. Menyusun teks panubu catur dengan satu acana ngademonstrasikeun tangtu kedah nyusun teks panubu catur. Tujuanna urang belajar nyusun panubu catur teh nyaeta melalui pelajaran saintifik biasa nyusun teks panubu catur. Satu acan ka dieu. Cobi naon we manfaat urang diajar panubu catur teh minggu kamari? So. Tiga asa emut cenah. Biasa nyusun acara kalawan tertib. Biasa Keduanya nyusun. biasa mimpin jalan diskusi. Biasa mimpin debat. Biasa bikin debat. Katiluna biasa janten pangkasaban. Biasa jadi Ya eta di moderator we. Terus kaopatna tapi perhatoskeun gambar di payun ieu teh tujuh naon? Kasih. Oh, maaf. Nah, itu nya uang anu gambar tapi naon widi lah.
Kayaknya kemarin teh pengertian atau definisi atau definisi tina panulisan teh nyata jelema nupi pada tugas mimpi dalam sawah tina acara naon tadi teh sawah di panulisan teh aya sababaraha urang anu ngiluana di antarana aya nu kahiji tadi panulisan mah jelema mimpi anu kedua ya tidak mengetos tinggal videona tos make teksna ayeuna tidak Yovia nganyusun teks panu satu dina LKPD per kelompok pada per orang enggak di aula ya nak di bulu rencana sakomo malah kata Yovia ini para merarang kain aula sapertos tadi teh aya ubuka rezeki anu tah eta heula tapi sateasana hidup sawarana rencana judulna bade naon temana naon mangga di teknologi lewat biasa tah ayeuna mah justru lebih payung teh teknologi di mana dia kan cepet anu kahiji hidup kana mengenal rangkaina tina struktur dari Rarese, ayo tata,
ieu teh diskusi. Topikna gumantung di hidup sakelompok. Judulna teh nyaeta COVID-19. Oh, berarti ngeunaan COVID. Ya, Buka. COVID-19 mangrupa penyakit anu dilancarkeun ku ayana virus corona. Virus corona ieu teh gancap pisan nyebarna. Penyakit ieu teh kawilang ngabahayakeun khususna pikeun jelema anu yuswana parantos sepuh. Lanjut karena Besi. Besina sok bacakeun. Sok baca. Judulna pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oh, buka. Pergaulan bebas bisa didefinisikan pergaulan nu kawilang goreng pikeun hiji jalma sabab ngarempak aturan-aturan nu parantos ditetepkeun. Ayeuna sina aya argumen pro. Berarti argumen kontra. Sok Pina. Judulna gadget. Judulna gadget. Jawa ini gadget kan? Bubukana. Kiwari urang geus apal. Yen gadget atawa gawai teh geus lumrah dipake ku barudak leutik, sedangkan buku jeung barang liana teh sok dihari-harikeun. Konklusi. Asina aya argumen pro sareng argumen kontra. Ayeuna pamungkas kelompok 2. Judulna daur ulang sampah plastik. Nah, daur ulang sampah Sembarangan. plastik lagi sembarangan. Mantap, teman. Jadi pembuka para tersebut menganggap yen runtah teh ngaberkeun pisan perkara ieu teh dilancarkeun ku runtah nu dampakna goreng pisan. Tapi runtah teh bisa didaur ulang. Nah, kita teh bisa didaur. Nah, saya tidak berkelompok. Ayeuna urang sidakeun dina pangajaran kita ayeuna mangga bade usaha. Cindekanana nyaeta panumbu catur atawa ilahana disebut moderator nyaeta jalma nu mibanda tugas mimpin sindang atawa rapat. Terus kacindakan ame Paul Ina. Tos biasa ayeuna ngarangkai teks diskusi. Ini diterapkeun ngadamel mereka salureuna. Dihafalkeun, diwampaeun, dipraktekkeun, dipayeuneun. Baru sasaeta ieu buat ibu pangan soal evaluasi aya 5 dina aplikasi diskusi. Kurang dipraktekkeun ibu dikawinan ya. Ya, naik. Alhamdulillah pengajaran dilawan ieu reungsai kawan suka. Hidup masuk. Ya diwan payu tadi teh hidup ngademonstrasikeun tek anu parantos di sana sebelum aya pengawasan. Coba mendengar urang masuk di pengajaran ku masakeun samaras sasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.